Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing warga kota Tasikmalaya, khususna pandenge Satya Radio terupdate FM, update pisan. Patepang deui sareng simkuring alias sareng Neng Ismi anu bade maturan ti tabuh 8 dugi ka tabuh 9 engke. Dina acara ieu simkuring bade ngabawakeun warta-warta anu pang update-na. Oke, semangat pikeun sobat muda anu bade request sareng ngintunkeun salam tiasa kana nomor 0812 800 genep 588. Ditunggu requestna.
Sok aya nama urang ngadengukeun berita ti reporter radio terupdate nupang update na. Aya berita naon cenah di ditu teh? Mangga Neng Fitria. Wilujeng enjing pamirsa sadayana, simkuring Fitri Anisa, reporter radio terupdate, update pisan. Bade ngadugikeun laporan sesana minyak ayeuna. Simkuring ayeuna sareng masyarakat nu aya di Kacamatan Karyang Mulya nuju ningali ngantri minyak. Dina dinten ieu Jumat 23 Oktober 2002 hiji nuju aya bantuan minyak. Ku kituna seueur masyarakat nu sarumping kanggo ngantri minyak. Aya nu nyandak budakna kanggo ngantri. Seueur pisan masyarakat nu butuh kana minyak. Di dieu dadeusekan sieun teu kabagean minyak. Panitiana kawalahan kusabab seueur nu ngantri teu tartib. Kanggo langkung jelasna, mangga urang wawancara Ibu Camat Kacamatan Karyang Mulya, Ibu Eli. Wilujeng enjing Ibu Eli. Wilujeng siang Teh Fitria. Janten aya sabaraha warga di Kacamatan Karyang Mulya supados pemerintah tiasa nyadiakeun minyakna. Kurang lebih aya 300 warga di Kacamatan Karangmulya atas berhari-hari sesahna milarian minyak. Alhamdulillah ayeuna aya bantosan ti pamarentah. Janten para warga tiasa deui masak. Ayeuna nu gaduh artos ge teu acan tangtu tiasa mesen minyak. Mudah-mudahan kapayuna lancar deui teu seusah kana minyak. Sumuhun Bu, mugi kapayuna teu seusah deui ieu minyak kusabab penting kanggo sehari-hari. Hatur nuhun parantos kersa diwawancara. Amin, sami-sami Teh Fitria. Simkuring Fitria salaku reporter diuihkeun deui ka studio. Tah geuning aya anu nelpon, ulah angkat we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terupdate FM. Update pisan. Sareng saha ti mana? Sareng Yanti di Singaparna. Oh, Teh Yanti. Hoyong salam-salam ka saha atanapi request lagu naon? Hoyong salam Kakang Asep teh sareng request lagu Kebukuh Jauh. Oh, Kebukuh Jauh. Mangga urang salamkeun nya sareng requestna. Nuhun. So
Assalamualaikum ibu-ibu. Ibu-ibu anu nuju bararingung mikiran sesahanana anu tos narempuk. Ibu-ibu ulah bararingung ayeuna di daerah Tasikmalaya, tepatna di daerah Pase Gunung Huma, aya tempat laundry acuk anu tos dijamin bersihna. Hargana ge mirah, moal hanyakal pami ibu-ibu ngalondri ka dinya mah. Pami ibu-ibu sadayana berminat, ibu-ibu tiasa sumping ka tempatna anu aya di Jalan Pase Gunung Huma, RW 5 RT 3. Nya tiasa oge hubungi nomor layanan SIM kuring 083 331 223 445. Tah geuning tos aya anu nga-SMS ti nomor 0812 12 genep salapan 18 28. Urang bacakeun wae nya. Wilujeng enjing terupdate FM abdi entin ti Karang Resik. Hoyong salam kanggo Mang Dahlan sareng request lagu Mojang Priangan. Wilujeng enjing teteh entin. Euleuh-euleuh Mang Dahlan aya salam ti Karang Resik. Mangga urang setel musikna.
Mangga atuh urang lajengkeun wae ka SMS lajengna ti 0813 11 44 17 30. Sampurasun abdi Cici ti Ciamis, salam-salam kanggo rerencangan di Tasik. Hoyong mundut lagu Papatong. Tuh sena rerencangan di Tasik aya salam ti Cici. Dilajengkeun sareng lagu Papatong. Mangga diputer laguna. Berang maju ka lohor Papatong nu koneng hentep narega ngagetep jangjangna keur ngagupayan pancen keur wasiatan sore menggok ka asar Papatong nu koneng ibarat teluhur ngalayang ngawahan arek pamitan poma tong kajong jonan Papatong nu koneng temong deui leungit di tepami Papatong koneng temong deui tilem bewara baturna prakreureung tina kareun prak pasrah kanu kawasa prakreureung tina kareun prak pasrah kanu kawasa sore menggok ka asar Papatong nu koneng ibarat teluhur ngalayang ngawahan arek pamitan poma tong kajong jonan Papatong nu koneng temong deui leungit di tepami Papa
Assalamualaikum Bapak Ibu sakalian. Aya kabar gembira ye kangge kasadayana khususna anu aya di daerah Tasikmalaya. Ayeuna CP Cahaya Mandiri dongkap deui jeung layanan baru nyaeta sedot WC. Pami aya masalah WC di bumi Bapak Ibu sakalian. Bapak Ibu tiasa hubungi layanan SIM kuring. Layanan sedot WC tiasa dipanggil ka bumi, ka hotel, ka masjid, atau ka pondok pesantren. Oge tiasa layanan ieu buka 24 jam setiap poena. Jadi hari libur ge bisa buka. Pami Bapak Ibu berminat hubungi nomor SIM kuring 08588333 genep. Update sadaya, teka rasa SIM kuring geus ngudaran nepi ka tabu salapan. Kumargi kitu kanggo sementawis acara ieu SIM kuring bade mindangkeun hiji lagu nyaeta lagu Budak Jalanan pikeun sahabat update sadaya. Kapayun orang sambung deui sareng abdi Neng Ismi sareng Neng Alia dina waktos nu sami jeung acara nu sami. Tetap semangat, selamat beraktivitas, hatur nuhun.